pikirkanlah olehmu. Begitu aku melihat hutan-hutan gararundul sehingga melenang. Eta naon sih sia bahasa melenang? Cicing del, cicing. Sia tong pipilun urusan dewek. Bisa henteu bahasa Indonesia kos batur. Dah. Meuni kuat siga nu heueuh. Ya, ai maneh keur naon nu warantang ka dijual. Dijual atuh. Eta hak maneh. Pan eta teh milik negara Amarta. Paduli teuing. Berarti manehna mau rek maling, rek mau, rek ngabangsat. Eueuh urusan. Berarti maneh bakal urusan jeung pangagung Pandawa Amarta. Moal pati-pati berbuat lamun teu tanggung jawab sia. Moal pati-pati kaula nuaran ieu leuweung, nuaran tangkal kai. Wani tanggung jawabna. Ye, teu bisa dipapatahan ye jelema. Ai maneh nyaho dosa henteu? Naon dosa? Ye. Kieu ya anak buah bancang teh ye. Teu apaleun dosa paingan atuh. Siga anak buah si Yogi wae. Tong pipilun urusan batur haring. Barina ge jelema uhuy bawa. Jelema eueuh pangaruh tong loba teh ngomong lah. Set aing eueuh pangaruh cenah. Eureunkeun moal dibatan ngeureunkeun warantal ka jending reributan jeung maneh. Set buat eueuh kasieun. Ai maneh sieun deui ka urang. Boro-boro sieun hayang seuri aing. Set dengan Astra jingga tong loba diajak ngobrol tewak tetep ngarusak lah. Ayo sia. Ngarusak sianya. Kurang ajar pipileuan ka urusan kaula. Kapung baku buaya banget. Ebak. Ayo. Kapung baku buaya banget. Ayo. Kapung baku buaya sangat. Waresaka waresiki warenangka sasiki utah uger teh kira-kira. Perang toya gamana giri gamana. Toya budak Sukabumi, giri gamana giri budak Cilamaya. Nem kadi tulam teh hode aing. Ngani ngaurang. Oh, moal teh pati-pati ka dieu aing lamun teu wani ka maneh. Namun maneh wani nyoba singin. Ya. Bisi maneh teu mau. Anu ngaran Mbah Miun. Ya, urang. Ah, dengar teh aing ngomong lagi. Awas, singir. Sok. Tok. Meni ginas katoya jago sia. Wes. Siku tak aing. Wah. Waduh.
udang sia. Halo. Ye. Bisiku dadana keluar bujurna. Waduh. Dah ngagilek euy. Wasap. Udang sia. Wataha. Waduh. Hese euy. Lamun maneh nyah ka umur balik tapi lamun maneh teu nyah ka umur maju ngajago sok hat benangkeun atuh aing sakit tuh pak ngajedog wae pondok boboga ananas ya tama sok aduh ampun ulah dadak kelar teuingnya da urang mah boga anak pamajikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bager tamanya. bager Hayo maju. tenang uneng antar ingkang pajuang di medan perang cetuk singkil sandang urip terkang keadilan Allah ayo urang babarengan tiga rawe babarengan pomarek sewang-sewangan laluan senengannya Sigana iya luluguna ya. Coba pinatan. Wasap. Coba. Wasap. Edan. Wasap. ada apa kerangan lu? Udang Olah. dendawa. Aduh. Hebat ya. Pelaya tapi rengkak lah. Wah, wasap. Udah.
Hayangnya hoy. Gerakeun ku sia. Set mawa kampak euy. Ieu kampak lain kampak samana. Kampak menang di dalam Dede. Dede Muhtar. Deulekeun lamun maneh hayang ngakeun geureuhkeun urang. Kudu boga ilmu kieu. Golempang. Golempang sang. Gerakeun lah sia mah diangkatkeun. Mun tak kudu neuleuh ceuk aing ge. Eta ilmu tah. Ulah hees. Ulah Gerakeun kana tarang. Oh. Percaya teu. Lain ai tukang ngenang bawana mah hebatnya. Percaya sia mah dikawatkeun, deuleukeun. Ulah molotot mata peda. Ye, kana leungeun tah. Deuleukeun. Caya teu. Kurang kumaha tah. Teu aing teu percaya. Sakitu jelas. Sakitu diaket-aketkeun ge. Ai sia teu percaya. Ari maneh, ai maneh ka dieu teh rek naon? Rek gelut, arek golempangan. Aing mah sabenerna ka dieu teh lain rek perang. Tapi aing rek menawarkeun kampak. Rek dagang kampak. Sugan sia rek meuli. Aing moal butuh kampak, sia moal meuli. Emang aing butuh kampak keur naon? Sia moal meuli kampak aing, moal ho. Aing hanas atraksi sia mah teu dibeli goblok. Sugan teh rek gelut. Tibang golempang. Tibang pamer golempang. Ayo. Ngajar ini apa dengan senjata ningsu disudukeun ka Gunung Uruk disipat ka sagara saat satu marah satu mati jalma melekap layu icik ibung dening lampungan sampean mati awakku.
nama hebat kamu punya ilmu. Merenya. Eta huntu. Kamu orang jelek. Mau kemana ha? Serantal seruntul. Naon cenah serantal seruntul? Geura kadenge bahasa serantal seruntul. Kamu terajal trojol. Naon cepot terajal trojol teuingan lieur. Aduh. Oh. Aduh. Boga catrik ngan ditilepan wayang teh. Aduh, dipake keneh oge. Ampun. Ngan hudang. Saha sih? Cicing bae daekeun kitu oge pot. Kamu orang bagus. Hebat kamu punya ilmu. Tapi aku tidak takut sama kamu. Coba apa kau wani marah aku? Ora wani teuing apa sakarapmu aku ladeni. Tega kanara, tega pati, tega cepang sabuk bilang dalu silitaker lo tidak. Sengkel do. Paling. Aduh. Sepok kuat yang agalaran lara-lara kapi lara dadi sewiji tenang ludeng anak tutri ngerang berjuang di medan perang. Ayo tanamo sukmut curang pasti bangsat wong wong bener rame-rame perasaan anak